Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng tepang dangu deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa, oge anu di kota. Dina waktu ayeuna Deta Trans Channel bade nyarios sasakala Gunung Kendang. Age atuh anu acan noel subscribe sareng loncengna, mangga ditol bae supaya Deta Trans Channel nambah semangatna. Deta Trans Channel ngaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan. Ieu carios judulnya nyaeta Sasakala Gunung Kendang. Zaman baheula kacaritakeun aya hiji jelma anu ngaran Ki Sutarga. Ngabogaan maksud hajat bari nganggap wayang. Ari lalakonana nu dipikahayang ku manehna supaya dipindangkeun nyaeta lalakon nu paling dipantang ku dalang. Eta lalakon menang dipidangakeun tapi teu meunang nepi ka tamatna. Sabab lamun tamat biasana sok aya kejadian nu tepi dipikahayang. Tapi Ki Sutarga keukeuh petekeuh hayang nyaho eta lalakon nepi ka tamatna. Pokna kajen mayaran sakumaha, moal burung dibayar asal eta lalakon dipidengakeun nepi ka tamatna. Poki dalang sasaruan, heuh wae dipidengakeun nepi ka tamatna, asal ongkosna wae dibayar ti heula. Teu loba carita, kocrak bae dibayar sapamenta dalang tea Ki Sutarga teh. Atuh kasurung ku ongkos nu gede, geur wae ngawayang anu pohara ramena. Sindena nu katelah Nyai Astra Kembang anu herang mencrang, cek barudak ayeuna mah siga enyog-enyoyan ngoler tembang heugar pisan. Atuh panongton daratang tisuklakna tisuklukna estuning rame pisan area karyakan nguping sora sinden anu ngalindeng halimpu pisan. Barang lalakon hampir tamat geus deukeut subuh, trojol dua jelma anu make pakaian saragam upas kabupaten. Eta upas tea nepikeun parentah bupati nu maksudna supaya eta dalang sinden paranayaga katut gamelan sapuratina dibawa ngadeuheus ka Kanjeng Bupati. Cenah ditunggu pisan. Atuh dalang teh cucih jeung cakah cikih paparentah ka batur-baturna kudu beberes, sarta manehna bebeja ka Ki Sutarga tea yen disaur ku bupati. Kacaturkeun bring arindit diiringkeun ku upas nu duaan ngajugjug ka tempat panglingkihan bupati. Jalana lempeng molongpong, estuning seneng pisan lelempangan henteu loba sumarimpang. Saritana nu ngalibring tea geus nepi kanu dijugjug. Preg ngarimpek rareueuh dihareupeun gedong kabupaten. Harita teh geus rek bray-brayan beurang. Tapi aneh bin ajaib, eta dua upas teu araya. Kabupaten oge suwung, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Sakabeh nu hadir musna tengaho kamana leosna. Nu aya sesana ngan gamelan-gamelan tea. Kasur nu digulungkeun urut diuk sinden kabeh robah ngajadi batu. Tung nepi ka kiwari nelaah gunung disebut Gunung Kendang. Dina mangsa nu geus kaliwat, dina malam Salasa atawa Jumat Kliwon sok aya raramean siga nu keur hiburan, sora sinden gagalindeng, angin-anginan, sora panjak nu senggak, sora gamelan nang nengnong ditempa ku sora kendang, dung plak, eces pisan. Dipungkas ku sora-sora goong, ea nu surak nu sengak ka kuping rame pisan. Loba jelma katipu di lembur nu belah kidul Gunung Kendang seperti Cikareo, Bantar Pendei, jeung nu sejena udek lalajo ngabring
manehna nyangka aya karian di kampung Cibitung. Urang lembur kaleren Gunung Kendang nyangka aya nu nganggap wayang teh di Cikarosea atawa Bantar Pendei. Burusut nu lalajong ngibring nuju ka belah kidul di jalan abringan nuti kaler jeung nuti kidul pasang krok. Terus silih tanya, di mana aya nu karian teh? Masing-masing ting polongo teu aya nu bisa ngajelaskeun. Terus baralik kalayan hatena maruruk sunu keheul ngarasa katipu. Keanehan Gunung Kendang nyaeta balatak batu-batu nu siga kendang, goong, anggel, guguling, jeung gulungan kasur anu siga gulungan kasur reana aya 14, anu nangtung, anu ngedeng, anu siga guguling panjangna 1,5 meter. Gunung Kendang ayana di Desa Sukamukti, Kacamatan Cisompet, Kabupaten Garut, di komplek kahutanan nu katelah Blok Jagastru.